Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib di mana geus manjing waktu gawe salat atawa niat nu tangtu rek gawe salat dina jero waktu jadi dosa urang lamun henteu kitu ari mimitina aya waktu zuhur eta lingsir mata poe anu luhur ari akhirna lamun kalangkang urang anggeus sarua sareng adegan urang ari seep waktu zuhur maka dongkap waktu asar hingga mata poe suruf awal maghrib eta suruf mata poe hingga suruf mega berenu biasa seep maghrib dongkap deui waktu isya hingga suruf mega berenu biasa seef isya dongkap deui waktu subuh hingga bijil mata poe anu teguh. Wallahu a'lam bishawab.